Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, wilujeng enjing, wilujeng tepang dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabarna hidup dina dinten ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dina danget ieu hidup bade diajar ngeunaan basa Sunda. Satu acana hidup atos diajar ngeunaan sisindiran. Nah salajengna ayeuna hayu urang mendarkeun deui leuwih jero ngeunaan sisindiran eta nya. Bilih hidup teu acan ngartos nya. Sisindiran teh nyaeta dibagi kana 3 rupa nya. Anu kahiji aya disebut paparikan nya. Anu kadua disebut rarakitan jeung anu katilu disebut wawangsalan. Lamun paparikan sora tungtung kecapna hampir sarua nyata murwakanti teh. Rarakitan hampir sarua nya jeung paparikan. Ngan bedana lamun rarakitan mah mimiti kecap kahiji sarua jeung mimiti kecap katilu. Mimiti kecap kadua sarua jeung mimiti kecap kaopat. Tah eta rarakitan. Nah lamun wawangsalan mah mung kawangun ku dua pada lisan, 2 jajar. Nah jajaran kahiji cangkang, jajaran kedua disebutna eusi nya. Tah eta bedana wawangsalan. Lamun ditilik tina eusina nya sisindiran teh dibagi kana 3. Nah naon cenah? Kahiji aya sisindiran anu eusina ngeunaan piwuruk. Piwuruk teh hartosna nyaeta nasihat. Anu kadua anu eusina ngeunaan silih asih. Silih asih teh nyaeta hartosna pikanyaah atawa pikarsep. Anu katilu anu eusina ngeunaan sesebret. Tah lamun sesebret mah eusina ngeunaan heureuy nya atanapi eusina ngeunaan banyol. Tah eta ngeunaan eusi sisindiran ya. Salajengna dina wangun sisindiran teh sok aya istilah-istilah naon nyata. Nah anu kahiji aya nu disebut pada ya, artina pada teh bait. Anu kadua pada lisan. Pada lisan artina jajaran atawa baris. Anu katilu aya nu disebut cangkang. Cangkang teh nyaeta sampiran. Biasana cangkang di baris kahiji jeung baris kadua. Jeung aya nu disebut eusi. Lamun eusi atawa isi nya eta di baris katilu jeung baris kaopat. Aya nu disebut deui purwakanti. Hartosna purwakanti teh nyaeta sarua sora dina tungtung kalimah atawa kecap dina tungtung kalimahna sarua baris kahiji jeung baris katilu, baris kadua jeung baris kaopat sarua tungtungna. Jeung aya nu disebut engang. Hartosna engang teh nyaeta suku kata. Tah eta ngeunaan sisindiran teh nya. Jadi sisindiran teh nu disebut sisindiran teh nyaeta wangun ugeran atau nepi puisi anu diwangun ku pada bait, pada lisan jajaran, diwangun ku cangkang jeung eusi, teras murwakanti nya sora tungtungna sarua. Tah eta disebut sisindiran. Kumaha kahartos ngeunaan sisindiran? Cobi orang ulangi deui nya. Jadi sisindiran teh nyaeta wangun puisi ugeran ya. Diwangun ku pada bait. Nah sapadana aya opat pada lisan atawa opat jajar ya. Baris kahiji jeung baris kadua disebut cangkang. Baris katilu jeung baris kaopat disebut eusi ya. Sora tungtungna murwakanti atawa kecapna sora tungtungna sami. Eta nu disebut sisindiran. Tah tugas hidup ayeuna atanapi pancen hidup ayeuna ngabalibirkeun atanapi ngagalantangkeun contoh sisindiran. Sapertos kumaha cenah? Tah sapertos kieu contona nya, cobi perhatoskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
wilujeng enjing nepangkeun nami abdi Rio ti kelas 8 bade ngadugikeun contoh sisindiran. Singget tol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat, singget tol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Tah eta sisindiran nuku abdi disanggakeun eusina ngeunaan piwuruk diwangun ku opat padalisan cangkang kahiji barisan kahiji sareng barisan kadua disebut cangkang, baris katilu sareng baris kaopat mangrupa eusi. Hatur nuhun mung sakitu contoh sisindiran di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah sapertos kitu ya sidep divideokeun satos kitu di upload dina Instagram hidup masing-masing ya. Nah engkin tandai Instagram Ustad, nama Instagramna Beni R14 ya. Teras di hashtagna nganggo tugas bahasa Sunda hashtag SMP Itek Pasim ya. Nah kumaha kahartos ngeunaan tugasna mangga dikerjakeun. Mung sakitu pengajaran dinten ieu upami aya patarosan mangga japri wae nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.